Si Asep ke mana? Pokoknya Ketinggalan meureun di bokelong. tuh kencing, da manehna bisa bela diri ieu. Oh, aya nama curang ngobaran Cibulan. Gimana ieu? Mana geus sadar? Bulan. Kemana deui atuh neangan si Bulan teh dah? Kita asal geus jauh lempang teh. Kemana ya si Bulan? Mendingan balik deui sugannya ke tempat anu tadi. Soalnya cek si Agus lamun teu kapanggih deui kita di ditu deui tempatna. Yang tadi juga cek si Agus kita balik deui. Balik deui Akan di dia ngajangjian gitu kan. Dek tungguannya. Bulan. Duh, gimana sih Bulan teh? Bulan. Kemana di? Nean kamu teh? Ketedagan kapanggih. Seperti telan di bumi wae. Ampun. Maneh? Payang. Payang, mana geus kapanggih cenah nginum si Bulan. Can, tarua urang ge. Si Bulan teh tedagan kapanggih wae euy. Hese, urang mah geus capek. Sarua ngancuran diukur layuna itu di batu. Yuk Gobi. Oh gua si Gobi mah geus keok. Ayo mana? Ayo. Wah, jarang kok dengan jurus bagondrong. Bah, udah. Lagu. Ayo jangan. Rude, bantuan Rude. Ayo aki-aki lawan urang. Maju. Ayo maju. Dek, bantuan. Salah diwaek. Main teh Urang. Buat. Goba, yuk. Jagoan ning wat nyangka. Wah, ya. Teu nyangka eta lagi kuat na, duh. Burung sama iya hati-hati. Arum tadi teu eta tuh teu ngolokeun jurus eta angin puyuh. Orang telat dikabarkeun euy. Udah. Tolong. Mayang, ayeuna urang atnyangan di ka mana tuh? Nyawa atuh. Mandek ngilu we jeung mana nih anak. Mayang. Naon jadi kieu? Baranteng geus boga si Bulan. Ngomong, ayeuna mah curang balik deui ke tempat anu tadi. Pasti si Wangi nungguan. Yuk urang ke tempat anu tadi. Yuk. Bulan kunaon maneh cicing wae. Ente tuh kana naon ieu nu nyageus nurungan urang. Jaka urang hayang ngagabung ka maneh. Emang maneh kunaon yang ngagabung jeung arurang?
Urang benci kasih Agus jeung kasih Mayang. Mau kenaon maneh benci kasih Agus jeung si Mayang. Si Agus geus direbut ke si Mayang. Akhir mah gabung jeung urang. Emang si Agus masa simo? Nah sini mau. Jaka orang yang diajar silat ku maneh. Tuh ayo tong diajar silat. Yuk. Ih, itu si Wangi kerenuan aruna. Tuh. Yuk. Agus, Mayang, Maradeng geus aplok janjang si Bulan. Encan. Heeh, sarua kurang gitu daekeun ka panggih. Lah yuk, ayeuna mah curang tayangannya bareng yuk. Itu. Ih, itu juga si Jack jeung si Rudi. Ayo sampeurkeun. Mana kunaon? Udang. Si Agus. Berantas dulu eta enak. Ayo ayeuna curang dulu jeung urang, bantuan. Mayang. Mayang. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya ya. Makasih.